catok di imah teh ampunnya ku gunting ningali ya kumaha nya teh ngomong kudu bersih nah kuku teh paur lamun culak colok teh nah hari deunggeuleuh culak colok naon baru dah culak colok lamun kana ieu dahareun kana nyokot nog gitu tong sok lain-lainnya mikir teh Tuh kan si Awan mah kana gunting wae ngomong sorangan diajak ngomong kuku lutus ngomong ka jelema da emang kitu adatna teh ih naonan kurang mah ngomong jeung gunting sok hayang seuri da mun sakapeung mah ka pamajikan lamun edek dines malam teh mun jeung manehna duaan ditinggalian kuku urang teh bisi hari deung naon maksudna nya ninggalian kuku kudu bersih culak colok datara urang teh kitu urang aing amit-amit boga pamajikan teh kudu bersih kuku naon hubunganna jeung kuku urang teh ngarti kamu teh ngomong naon teh culak colok weh rek nyolokan naonnya ampun eta ngabersihan kuku mani ku gunting kan aya catok mani ku gunting kitu mulai kamu culak colok lain pan cek kamu ge leungeun teh kudu baresi ulah harideung pan amang geus pugu gawena tuh gawe kotor beurang teh ngeduk kesik ngingka semen naon nya wajar lah harideung oge atuh kamu sok ieu wae ka teh kudu bersih kukunya naon da leungeun amat rasing jayeu rasing culak colok amit kamu naon rek kamu maksud kamu teh kamu ngebahas naon sih sebenarnya ya emang urang teh kudu bararesih ya nya rek kuku rek naon oge kudu bararesih nya bayari gawean kamu ngadukan kesik atau naon emang kudu bararesih nu kieu teh nah bet kudu amit-amit batur mangabejaan ieu teh kudu bararesih rek naon we rek cubak-cabakna naon oge kana ieu bararesih mah makanan higienis kararitu lain neun catok di marana kana wadah cepuk anu aya ieu naon aya panitih eueuh terus di nu tempat peragi ngerok kumis eueuh nya di kamanakeun kamu catok teh da kamu sok dipake nyabutan bulunya catok lamun di WC jangan di WC aya teh sing sok kamu ieu teh kamu teh ngabahas naon ieu teh ayeuna geus kena bulu tadi ngabahas culak colok ngabahas naon ieu teh kamu teh sabenerna catok mah meureun tuh dina laci kamu udah sok di mana wae ditundaan-tundeuna ngadon mitna sok ya aku catok bulu naon rek dicatokan eta sugan bulu naon bulu kelek gitu gitukeun pan aya naon nu kitu teh sebutna teh nu jiga buaya teh gitukeun catok mah jang kuku tangna di WC grejik bulu naon atuh kok dicabut ke catok bulu teh amit kamu mah pikiran teh kana naon kitu tuh ari saminggu libur nyebor teh pikiranna teh ka mana karep weh urang mah teu salah tadi beresan kuku kelek entong bau urang mah teu salah ameh kamu teh seungit pokona mah meh higienis weh ieu mah jo ngebahas tina catok jo kana bulu kelek naon sih maksudna kamu teh ngebahas naon eta teh naon sok cubar cebor teu ngarti urang mah kamu eta kode naon cubar cebor nyebor naon kemang teuing mah teu mikiran cubar cebor da teu boga kemang-kemang acan amit kamu mikirna teh kitu jiga ibu-ibu jeung aki-aki ngomong ka hari tuh sarua kamu ge teh kode naon eta teh haloream teuing ari kukuna kalalotor kitu mah jeung bulek haloream apa bulek bau kelek kamu ngina wae kamu urang teh buah bau kudu kieu seungit keuleuh aing bau bulek puting yang di kukupan wae teu kitu oge atuh ieu sakalian tuh disemprot ku ya tah ku ieu ya disemprot saawak-awak kamu sok merakeun cek batu teh jiga nu teu boga minyak ku minyak setela amit da boga minyak bau setela tinggal cek batu teh si obigus na ketengah modal saku minyak parfum setela parege di imah merakeun wae tita saha mumul mandi geus we ku parfum Stella setidakna teu ngamo bulek